Assalamualaikum sampurasun wilujeng wengi wargi sadayana menawi kaanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan. Hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nusami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui. Hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Biinah tembong jadi kerung halisna meh tepung, tapi arek nanya deui bisi salakina terus kesinggung. Ku kituna biinah gancang ngajujurungan salakina indit. Mangkasam sebenarna mah lain arek gawe tapi ngadon ulin ka imah Juhana geuningan alasana hayang ngobrol panjang lebar ngeunaan kaayaan di laut kidul. Mun maranehna geus aya di ditu bakal kumaha. Ayeuna mangkasa mimiti teu betah cicing di imah jigana teh. Kadatangan mangkasam tangtu dibageakeun pisan ku Juhana sabab sebenarna di imah teh ngan manehna hungkul sorangan. Lantaran ceuitoh keur eueuh nganjang ka imah kolotna duaan jeung budakna. Bagea mangkasam syukur aya ka dieu sabab sebenarna pamajikan jeung budak ka imah Mitoha. Oh na ari Mitoha kunaon kitu Ju? Teu naon Mang, pamajikan we eta mah sono hayang panggih jeung kolot cenah. Jadi isu keneh pisan ieu ge geus indit pamajikan kuring mah. Heueuh syukur atuh Ju ari kitu mah. Sabalikna kumaha ayeuna leungeun geus pulih kuring geus teu sabar ieu hayang geurah indit ka laut kidul. Jadi teu betah cicing di imah oge hayang geurah buru-buru indit. Sabar Mang, tong gurung gusuh anu penting urang jadi indit kalayan hasil pamagsudan. Hari leungeun mah isuk ge cager. Heueuh lain kuring mah jadi penasaran ieu teh kumaha mimitina Juhana bat apal munjung jeung praktekna. Pasti aya sajarahna meureunnan pangna nekad oge munjung. Juhana saacan ngajawab kana pananya mangkasam katingali ngadon nyenget rokok anu mahal hargana. Bari aya capan seungit ka ambuna haseupna oge anu nyelembung. Nikmat kieu ieu rokok heula Mang. Juhana nawaran udud ka mangkasam. Cing kuring ngasaan rokok kota teh kumaha ngeunah henteu. Cek mangkasam bari ngeureunnyeuh. Is nya komo we ngeunah mah pekera asaan habong mun teu dedeyeun. Mangkasam memang nya kabita terus nyokot harita teh sabatang. Planyun udud kot ka peurembeunta lantaran nikmat. Jeung memang kakarak harita dirina bisa udud rokok maha lain bako banget anu sapopoe sok diudud. Cik kera jawab pananya kuring tadi kumaha Ju cek mangkasam deui masih penasaran kana jawabanna Juhana. Pok harita Juhana kieu mimitina pangna kuring jadi munjung teh Mang. Nyaeta alatan hate loba kasurundut ku ceritaan Mitoha. Rumasa kuring memang can bisa ngimahan anak na harita masih saimah jeung kolot. Kebenaran boga Mitoha teh celameng duanana oge meh saban poe ngan sindir sampir we pagawena teh ku ceritaan-ceritaan anu matak nyeri hate. Ari pamajikan Juhana kumaha tah sikepna mihak ka kolot tawa-tawa ka salaki. Hari mimiti mah pamajikan teh mihak ka kolot Mang malah kungsi mental diserahkeun
ya tidinya kuring barontak terus nekat dengan cara sangkan bisa buru-buru keluar di imah mitoha bahwa pemajikan boga imah sorangan cek pikir cadut dakah hulu mun aing kudu nyerahkeun pamajikan nya akhirna kuring benar-benar nangtukeun sikap janji ka pamajikan arek lunta nyiar usaha dina cara mahiwal tinulian sautas maca dina hiji koran aya hiji tempat anu kawilang sohor sahabaku jelema loba nyaeta Gunung Gede ketelahna eta Gunung Gede aya dukun sakti ngahaja jadi kuncen anu bisa narima tamu tumali jeung kepentingan pribadi khususna yang boga usaha gede penghasilan anak ku cara muja ka para lembut ka laut kidul di tuna oge pikeun anu munggaran ngabah ka wewengkon laut kidul bakal disuguhan ku rupa-rupaning kadaharan anu ngeunah tur loba piliheunana meunang ngasakan dahareun ngeunah naon bae eta teh ju gua asa kakarak kadenge di tempat pemojaannya diakeun rupa-rupa ning segala kadaharan nya di antara tehnya eta daging sapi, daging munding, daging domba, jeung daging hayam malah sabangsa ning lauk oge aya di antarana lauk nila jeung lauk nilam bari karandel daging teh dahareun anu ngareunah-ngareunahna teh di daharat teh meunang disanguan tuh hayang dahar sangu kan wayana ulah didengenan jeung deui kumaha pamilih urang tur anu meurena mun kudu ngadahar daging sapi wayahna ulah hayang ngadahar daging anu sejen mun kudu ngadahar daging munding nya cukup we daging munding wungkul anu didahar jeung eta dahareun teh karak bisa didahar mun urang geus nyebutkeun naon tujuan arek muja kana naon urang datang ka ditu ngan kusabab kuring mah datang ka ditu teh sejak monjung ka begu mata kareta ukur disuguhan sangu wungkul sapiring petung anu pulen di dahar nepi ka beak ku teu meunang didengenan kitu tah kayaan urang engke mun geus aya di ditu teu meunang nawar oh ku tante kitunya ngan eta pamajikan Johana kumaha asalna nyahoan henteu Johana aya maksud hayang monjung atau jelasnya hona atuh mang sebab manehna anu teh kuring usaha naon bae asal bener ngasilkeun arek halal arek haram cenah teu paduli asal bisa meuli imah jeung sajabana mun teu hayang ngalaman pegatan dina rumah tangga matak wayahna kudu bisa ngabuktikeun yen diri salakon jadi salaki mampu ngebagjakeun keluarga kitu ngomongna oke pamajikan kuring mah mang era keneh ku koloto usaha tibetan mikiran anu kahar itu nya bager pamajikan Johana mah beda jeung pamajikan kuring loba aturan beungar hayang tapi loba kasieun tong aneh mah ngaranna oge awewe ngan teu kabeh kitu lobana teh ari kasalaki loba nungkut tapi mun salakinya maksud langka bisa tujuan mun teu sapagordos jeung eusi hate loba mikir kitu teh ngan ari cek kuring mah tong loba carita pamajikan kitu mah mang lakukan we naon rupa anu geus jadi rarancang urang ayeuna secara teu langsung Johana geus ngasupan deui pangaruhna kana hate jeung pikiran Mang Kasam dina waktu harita. Mang Kasam sorangan teu ieu sadar dirina ayeuna geus mimiti kajabak asup kana lingkungan hirup anu musyrik midua pangeran. Jeung deui Johana teh ayeuna sabenerna mah ngan kari ukur wujudna wungkul da puguh nu aslina mah di ditu tinggalin teu bisaeun balik jadi alat atau parabot pikeun para rambut kadang aya nu jadi kursi aya nu jadi panto jeung rea-reana deui karadapan kuno unggal muja. Mang Kasam kadenge nyarita deui bener cek Johana kuring moal geruh loba carita kanu jadi pamajikan nyaho-nyaho aya hasilna we jadi keluarga anu beungar munjung ka kucara ngukut buta kuring mah.
Tapi yakin ya mang kasam moal kaduung geus aya di ditu ngadon bolai paniatan mending teh ayeuna keneh pikir kalayan asak sabab geus aya di ditu mah payahna moal bisa ngabedokeun pamaksudan. Tenang Ju, kuring memang geus puleud hate jeung pikiran moal robah patekadan kuring tetep arek muja. Johana seuri nandakeun hatena memang sugema bakal nambahan deui balad gesan jadi batur dina jalan kamusyrikan. Loba deui obrolan-obrolan penting sajana anu lumangdung di imahna Johana. Mang Kasam terus harita dipangaruhan ku pangabita setan. Mang Kasam teu nyahoeun kumaha risiko ari muja, hatena bener-bener dilimpudan ku hawa nafsu. Nyangkana teh nyaan we bakal senang hirupin ku rasa kebagjaan. Waktu terus lumaku merangan insan anu magelaran di alam pawenangan. Caturkeun dina poe isukna anu dianti-anti ku Mang Kasam gesan miang ke Gunung Gede, hatena bener-bener sumringah sebab bakal laksana pamaksudan. Ngan ari ngomongna ka biinah mah tetep we ari kidet ka kota teh teu betus Rusia. Biinah ukur nyadiakeun salin pakaian keur Mang Kasam di jalan sabab Johana geus janji ti anggalna soal bakal dahareun mah di dirina anu tanggung jawab. Jeung deui mawana oge sacukupna teu meunang loba lantaran di dituna oge memang bakal disuguhan. Singgatna carita Mang Kasam katut Johana terus ngamimitian lumampah dina wanci haneut hoyan. Malah dina leumpangna oge bari agaradi gancang bangun hayang buru-buru nepi ka tempat anu dituju. Cag tunda anu keur lumampah kucapkeun biina poe eta asep terus diantar jajab ka sakola, daftar ku guruna ditarima. Ngan duka ting kunaon guru sekolah atawa barudak anu aya di sekolahan, barudak kelas 2 atawa sarua karak daftar ka asep nareuteup bangun anu aneh. Padahal delik dina kaayaan mah asep teh sarua kewas batur taya kekurangan naon-naon. Malah ku asep kadenge barudak aya nu nyebutkeun teu hideung ka dirina bari eta nu nyarita kitu teh tembong ngemu kasieun jeung pada ngajauhan. Duka bakal kumaha asep engkena. Dina awak asep aya anu ngancik mawa pengaruh goreng kana diri jeung aurana. Ngadadak dipika ngewa kumeh unggal jalma. Asep bakal jadi jalma anu loba dibuli ku batur. Dibuli ku batur kadang ku dulur sorangan oge ari nu tegaan mah tangtu luas kitu. Karak 2 poe asup sekolah asep teh jongjon hate. Karak 2 poe asep asup sekolah jongjon hate bina bagja anakna bisa sekolah. Asep oge semangat sekolahna puguh hayang tibasa eta keneh sekolah. Akhirna bisa kalaksanakeun. Dina hiji poe Nyi Euis datang ka imah biina bari ujug-ujug ngagantawang nyarekan lak-lak tasar. Tuh nya ari meunang hasil mah ngahep-hep we poho kana mayar hutang. Budak disekolahkeun mayar hutang henteu. Pedis we tukang tipu sia mah, cek Nyi Euis. Wani nya sia kalanceuk. Biinah nyobaan nenangkeun getaran amarah dina jero dadana diunghaku anu jadi adi. Ieu Euis, nakunaon ari maneh mun nyarita sok wae maseaan kalanceuk. Teu bisa sabalanan mun arek nyarita kanu jadi lanceuk maneh teh. Alah, eueuh lanceuk eueuh dulur musingkeun mah sagek teuing kudu teuleui jeung sopan heuleu. Mana saraki maneh sina ngomong jeung aing pikeun tanggung jawab sia. Kang Kasam karak 2 poe miang ka kota Euis heuceu kain teu arek heuceu lain teu arek mayar
tapi can aya waktu aing datang ke imah maneh euis. Halus manakah ieukeun gewap tong harerese sia aing butuh duit. Heug euis dagoan radan ngan moal wakak kabeh dibayarna. Koplok mah nyarinya nyekolakeun budak sanggup 3 juta ari mayar hutang ka aing nyebutkeun saware heula. Mana sia buru kadiekeun koplok. Biinah gentak kaanggon laju nyokot duit dina pago 1.500.000. Nyeis beki we ngawak-wak dina mangsa biinah mere sakitu teh. Duit minangka pamanyarna. Indah dari mana pikiran teh kumaha banyak bayar utang ukur sakieu. Cek waktu nak penyekapan pemirsa besukan diranjengkeun deui para mios atur nuhun.